dirapikan ku bahasana disebut budayana. Tabawa kana akar masalah budaya, budak jeung daya, budak budi daya kuat, kuatna hiji negara, kuatna hiji bangsa, kuatna hiji lemur, gumantung kuatna nyekelan eta budaya sewang-sewangan. Matak budaya urang adalah budaya Indonesia, moal bisa sarupa jeung budaya Arab. Di Arab barang dahar tilu ramo meujeuh nu dicokot korma. Cobaan bapak barang dahar ku tilu ramo disuguhkeun angeun kacang. Nepi moal heubeul heueuh. Di Arab ngong adan langsung komat, jelema langsung di masjid, ngong adan langsung komat. Di Arab coba diurang ngong adan langsung komat, hampuran wadan eta komat eta imam eta makmum eta wiridan eta ngadoa eta balik nu kukuluna ge si eta nu eureun ka masjid ge si eta deui da. Matak lawal geuning aki-aki make nada eling eling umat muslimin muslimat hayu orang berjalas eueuh da mikna butut maah salat subuh ayat setengah genep maghrib. Naon eta nada, naon nada budaya, naon budaya tradisi, naon tradisi kebiasaan. Matak di Tasik ulah sok poho kana kebiasaan bareto. Bener?